Dalamun lain ieu penting mesti hayang nyamper piraku orang kaya orang terhormat anu geus genep kali mau ngahajina kudu kanu kieu teu sopan si teu make tajwid ieu dasar si ustad aya teh. Ustad sia teu make tajwid sia jagoan sia. Dasar sia si ustad si teu make tajwid si teu boga akhlak si tara lajo TV make jeung hare-hare we datang. Hei ustad si teh, hei la ilaha illallah la ilaha ustad. Naon atuh Pak Haji, kan abi teh nujuk barang damel. Ilaha illallah la ilaha tanda-tanda akhir zaman. Ustad datang orang terhormat anu geus genep kali munggah hajina jong-jong keneh digawe ek dikamanakeun harga diri Haji Bayung. Aran buru-buru ka saung buru. La ilaha illallah, ari Haji Mayung nya aya naon atuh buku baturkeun barang gawe ge. Ing tara-tara dadai kanan nyusul ka sawah. Bener-bener Ustad leutik eta. Nya ngored nepi ka komplit eta aksesoris. Hayang kapuji meureun. Boro. Tong abang ngomong. Ya aya penting, yeuh. Lamun eueuh penting orang terhormat mah mungkin nyusul kanu kieu. Buru ka dieu Ustad. Aya naon atuh Pak Haji, pan abi teh nuju barang damel. Ustad, eta wahani ka orang terhormat make jeung protes. Ya. Penting keneh ieu tah daripada salah naon ngurus sawah sagede kitu. Jeung Ustad cing atuh Ustad ieu. Eta keur ngored wae nepi ka pakaian ya Allah make sorban, make koko, make sarung, make aya Ustad anu leuheung lamun jeung elmuna mah. Pak Haji, mata abi ngange penampilan kieu teh Pak Haji. Ieu teh ciri bahwa abi teh ustad Pak Haji. Ustad. Tah, iya. Woing, lamun ieu roti poin kitu. Yuh, ceuk Pak Haji ti kamari ulah sok hayang kapuji, ulah sok eueuh. Pan ustad teh eueuh elmuan, eueuh ustad teh. Kunaon ari ustad? Aing. Sok, yo sing ari nyama ustad, Aing teh tanya, Pak Haji, orang terhormat ka abi teh bade naon? Kudu kitu atuh. Atuh da Pak Haji nanya ditawai, jadi we abi teh kalah olohok. Aya naon atuh Pak Haji teh ka dieu teh? Tah kitu. Kuduna mah eta teh bari kitu tah eta teh, tapi keun bae lah da ayeuna. Kieu yo ustad. Yo kan ayeuna teh ieu teh apal meureunan. Pan Pak Haji teh jakat teh lain ukur saeutik ustad. Maka Pak Haji ka dieu teh penting leuwih ti penting tibatan naon. Naon kitu Pak Haji? Yo dengekeun. Engke kan ieu teh geus teh ngabagikeun jakat ye. Mun sakedak deui. Oh, ya kade dengekeun ustad ye. Lamun ustad di dieu hayang make pakaian kieu terus mah rada gugu ieu orang terhormat. Gugu naon Pak Haji? Heeh, dengekeun heula. Kan Pak Haji kamari zakat mal, zakat fitrah sabaraha puluh juta. Pak Haji kamari zakat apal sorangan. Ustad oge nepi waktu narima zakat ti Pak Haji itu tadi ngadareg-deg da meureun antara nempo duit loba. Tah ayeuna kieu. Dengekeun ye Pak Haji. Ustad, engke dina ngabagikeun tah potongan lah anu keur ka batur mah. Anu bangsa Amelin potongan. Eta teh biasana umpama ye, biasana keur Amelin teh kabagianna teh umpamana teh tina beas teh 20 kilo ya umpama ye. Ti mimiti ayeuna mah kade kurangan 15 kilo, nu 5 kilo asupkeun kanu Pak Haji. Hah? Kek, Haji. Mamakin biasa kitu ge teh kek. Tah, ustad teh gitu. Matakan jadi ustad kudu nyaho ngaji teh didinya. Matakan ceuk Pak Haji wae gen. Yuh, ustad mah ukur make aksesoris hungkul ari elmuna eueuh. Yeuh. Aing kudu kumahanya yang ngomong. Atuh da Pak Haji ari aturan kitu mah asa nemeng nguping abi mah. Ayeuna mah karek nguping pan ayeuna ti Pak Haji. Ya dengekeun heula. Ayeuna kan lamun cek tadi gugu. Ti Pak Haji biasana amilin teh kabagianna teh jeung masyarakat teh umpamana teh 10 kilo umpamana teh.
ku Ustad kurangan ulah 10 kilo 5 kilo 5 kilo 5 kilo anu biasa tah 5 kilo asupkeun kanu Pak Haji. Aduh, Pak Haji. Naon Ustad make kot yo nah make jeung kitu Abdi mah nguping lagi kot. Rewas Pak Haji. Astodim. si Ustad bener-bener tah ya encan asak masantren Ustad jadi kudu bisa mengistimewakan orang-orang anu semacam kieu. Yeuh Pak Ustad Haji, punten Gusti Abi mah. Punten. Ayeuna dipanggilkeun Pak Haji masihan ka Abdi. apaan Pak Haji geus jakat tadi pan disebutan ku Pak Haji jakat mal jakat fitrah sabaraha puluh juta kamari anu dibikeun. Maksud Pak Haji kieu supaya Pak Haji engke beuki ngagedean zakatna keur taun engke matakan Pak Haji kabagean ayeuna simpang lobana. Jadi zakat mah tanpa Haji kamari mah ukur eta mah ukur 50 juta atau zakatna naon teh saeutik. Tah lamun ku Ustad yeun dengekeun Ustad. Lamun engke Ustad ayeuna bagian Pak Haji loba, otomatis tahun engke Pak Haji bakal ngagedean. Bisa wae Pak Haji engke zakat jeung nanaon teh jadi 100 juta. Sing paham matakan Ustad ceuk Pak Haji kudu jeung elmuna. Dengekeun deui ongkoh. Tong waka sok ulah sok waka nyempad. Ieu dengekeun heula. Ieu teh di kampung teh ukur Haji Mayung di kampung lemur sugih teh orang terhormat teh. Anu geus munga hajina 6 kali, anu dulur wah Haji Salman, orang terhormat ahli infak, ahli sodako jeung ahli berjamaah. Ieu teh ratusan juta tad. Ieu dengekeun heula ieu. Ieu mali ka dieu mengarah apal dengekeun heula. Tad. Ustad, tah ieu teh ratusan juta tad. Ieu teh hayang kikieuan teh ieu teh ya. Ratusan juta 6 kali munga haji teh. Komo lamun nu kamari teh katinggalan beus jadi 7 kali Pak Haji teh. Tah jadi 7 kali. Nganggo sabab katinggalan beus jadi tetulus. Yeuh, supaya Haji Mayung beuki loba amal ibadahna, beuki loba zakatna, beuki loba pit ayeuna. Pak Haji, di dia bina oge. Oh, Pak. Tah, eta teh ari. Nah, jadi kitu nya kitu kan itu loba teuing hampura ieu. Jadi mulai hayu atuh da. Tong kitu Ustad. Sok mulai ayeuna mah arek nurut ka Pak Haji Mayung atawa arek nurut kana aturan. Pikir ku Ustad pakai akal sehat. Lamun Pak Haji ayeuna kabagian loba, otomatis tahun engke tadi kamari 50 juta. Tahun engke mah bisa 100 juta. Ya, dengekeun heula. Ku Pak Haji di amplopan ke Ustad. Asal benar ya ngabagikeun zakatna kitu. Sok mikir ya kadinya. Ku Pak Haji di amplopan. Teu beli baju lebaran lain. Nya Pak Haji. Sudah nggak kabayang kapan banget miskin hati ya. Lamun Ustad ayeuna ngabagikeun. Jadi engke kieu cek Ustad. Para hadirin, para amilin sadayana. Punten. Ieu kabagian anu biasa 10 kilo teh ayeuna mah moal 10 kilo, kabagian 5 kilo sewang. Asa bening eta mah Pak Haji. Tah engke ku Ustad. Aya masalah di dieu. Batek teuing. Oh, makana sok engke ku Ustad bagikeun tangke cenah lamun ceuk itu Pak Ustad eta bade kabanakeun ieu mah kanggo pamarentah. Itu atuh. Tah kitu Pak Haji. tah kaharti Ustad. Kahartos ayeuna mah Pak Haji. Matakan ieu Teuing. bool dengekeun heula. Tah Ustad pentingna gaul ngagugu ka orang terhormat anu otakna cerdas teh. Gitu atuh Ustad engke bakal kabeli opak, bakal kabeli ranginang, bakal kabeli baju. Tisa amplop deh di Pak Haji Mayung. Engke tahun engke ku Pak Haji bakal digedean zakatna. Kaharti. Kahartos batek teuing. Nah, ingat engke dina waktuna kumpulkeun jeung bangsa reng-rengan Ustad. Ya, gugu ya ka Pak Haji. Engke Ustad pidato dina meja. Bari assalamualaikum. Itu pidato. Di umum. Diumumkan kita beneran reng-rengan teh rapat ngabagikeun zakat teh nya. Kumulai ku Pak Ustad teh dibere aturan. Tah
sing halus ngeles. Ngelesna sing halus bisi pertanyaan. Nah, apa Ustad jadi kitu? Engke teh Ustad kieu tah gitu. Sing kartieun adalah meureun ngarti meureunna betul kayaknya. Pokona mah mulai ti ayeuna Ustad. Lamun Ustad geus bener-bener siap kieu ngemprong Haji Mayung. Tenang ayeuna mah. Henteu seperti kan kamari Pak Haji. Wah, Pak Haji bingung kamari soalnya kamari ngaluarkeun zakat fitrah jeung zakat mah kan gede. Pak Haji bingung. Ieu kudu kumaha aing ngembalikeunana. Pak Haji kieu mah kan plong Pak Haji. Plong anu teh plong tad. Tah ieu kakara. Ieu kakara ustad anu cerdas, ustad anu jadi panutan keur masyarakat terutama keur jelema anu geus munggah hajina genep kali nyaetana Haji Mayung. Kaharti ku ustad. Kartos Pak Haji. Tah abi mah meureun kieu Pak Haji ieu. Kadi bakal tuh wae atuh. Heuh sok naon. Iya. Batur. Heuh sok naon. Nuhun abi solusina. Ustad. Lamun kitu carana urang kayak unggal tahun bisa ini teh ka Haji. Atuh Pak Haji geus datar panena. Geus datar deui. Allah wak. Ustad tong nanyakeun gitulah Pak Haji mah munggah Haji mah libatkeun jalan kacai. Oh nya. Pak Haji mah hilap Pak Haji. ka Arab teh bolak-balik pan Ustad. Pan ieu teh dulu Pak Haji Salman kamari ge Pak Haji teh nganterkeun pakis. Kamari keur Pak Haji Salman minantuna resep pakis. Tah ayeuna kieu Ustad. Tah mulai ti ayeuna yuk kita kerja sama bareng-bareng. Ustad boga duit, Haji Mayung kembali deui nu kamari dijakatkeun. Saya. Kok cerdas pan? Luar biasa Pak Haji. Dengekeun. Eta teh kuncina Haji Mayung jadi sukses loba harta loba bana teh eta Ustad naon atuh tiba heula Pak Haji nyamperkeun ka Ustad teh. Pan katempo ilmuna masih kena leutik. Oh, yuk Ustad leutik kana yuk. Wah, yuk mal bisa. Tah ayeuna mah katingali ku Pak Haji geus rada gegeleberan tah ieu mah rada hade tah ieu mah. Tah ayeuna mah kitu wen. Catat, ingat, engke memeh ngabagikeun zakat kumpulkeun heula jeung para amilin, potong, kirimkeun ka Haji Mayung. Siap. Siapa? Tah kitu. Ayeuna Pak Haji dengekeun. Pak Haji ayeuna loba kunjungan. Loba fakir miskin anu hayang dibere ku Pak Haji Mayung. Sok ade. Tangke deui. Da Ustad teh ulah kikiran je, engke mah hareupeun Pak ayeuna mah sikeun dimaklum yo nya. Kade engke mah ka Pak Haji mah make kaos ulah make nu kari. Sabab can kailmuan ka Ustad mah. Sakitu teh Pak Haji nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bener Haji Mayung otakna cerdas euy. Nah, teu tiba reto ngabejaan teh. Bisa-bisa beunghar ngadadak we kitu carana mah euy. Wajib tuturkeun Haji Mayung ge carana mah yeuh.